boga kontrakan can kebayaran dengan amanah dengan duit pamajikan ambek-ambekan wae. Bias pamajikan mangkat, bias teu boga. Ma. Aing meni puyeng. Duit teu meunang. Pulang. Aing ampun teuing. Nyan injemun ka saha ieu teh lah ecrokeun geus ngapadeg ka warung geus gede hutang ka ditu ka dieu eueuh nu mere geus pusing pala berbik neanganana sugan ieu babaturan aya ka dieu kitu keur balang sakit teh muni eueuh sapotong-potong acan nasib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bos. Cager. Alhamdulillah awak mah cager dengan kantong kosong. Ayo kantong kosong. Urang bari ngumpul dah. Ayeuna duit teu boga, usaha teu, dagang kangkung teu beak. Ya mentak naon musim hujan kieu ieu. Coba kontrakan can kabayar, Bul. Urang teh ka warung geus gede hutang. Kali itu ka dieu eueuh nu mere urang teh. Gede hutang jelema teh naik usaha. Entak naon semujan kieu ce dagang es. Deui dong. Raku mun dagang es mah. Nya beak wae dagang es mah. Oh dibareuli ku batur. Aja hancur aja dicai. Deui dong gua teh beak beli ku batur. Oh urang dibari ngumpul. Urang teh ayeuna hutang kacau ka ditu nya geus gede. Gedung ayeuna rek nagih. Sedengkeun bang keliling nagih. Ka urang teh. Ayeuna gedung deui tah cenah manehna teh datang anu poe ieu teh rek datang gul ye ka urang gul ye rek nagih. Complong. Anu hutang aya complong. Heuh. Sampai sok hutang wae ke jelema. Urang kan bingung gul. Ori teu boga hutang pan urang teu ngejo-ngejo acan pan. Teu boga dulur urang mah. Emang mana boga hutang gitu? Boga. Saha? Complong. Urang ge boga buku. Boga saha? Gober ya. Oh. Urang mah saeutik, Bur. Saeutik. Yang penting aya saeutik mah. Tibang 300. Oh, 300.000. Heeh. Oh, nya saeutik maneh mah. Urang mah gede buku. Sabaraha? 150. Oh, nya gedean aing hidang. Saya tahu mah. 150 juta. Oh. Gede-gede teuing. Mengaina maneh harga nagih. Oh, urang teh poe teh yeun rek nagih matakan urang rek nyumput-nyumput ka mana, rek mangkat-mangkat ka mana. Terus sarua urang minta pangkat teh ka mana ieu teh urang teh rek sugan maneh boga bolongan. Bolongan di mana? Sarua urang rek anu nagih. Pamajikan ieu katang ka mangkat teu bebeja-bebeja acan eta. Maneh? Heuh. Oh, pamajikan geus 10 coba. Mun pamajikan maneh guru gitu. Nya guru teu muat na pantoma. Cuma gede atuh teh hidang. Kumaha urang ieu carana supaya urang tong ngokrokan complong? Tak mikir, ge mikir. Ku ieu mikir teh ieu tinggal itu geus muni geus lenang yang sida teh, Bu. Henteu ngomong naon? Heuh. Nyaho geus. Oh nyaho. Bisa tengah deh gitu. Ngareng-ngareng di mana usoran? Emang aing lagi cak ngomong. Deui dong dibueuh we kitu. Ya. Kumalam urang papaehan. Papaehan di mana? Pae. Deui dong saya katulis dong papaehan. Arek katulis arek henteu ngaranna ge urang bela diri daripada urang dicarekan batur. Gitu dong orang pan masih hayang hidup kene dong coba anak aya loba pan. Ya. Si complong rek sakit. Pulang. Pulang jadi inget wae ka manehna ku, Bu. Emang negara mun boga utang sok ingat wae. Oh, Bu. Dari kelam si complong datang ya. Nek pae. Oh, urang pae. Terus eta mah siasat supaya ulah-ulah bayar utang. oh jadi gitu. Bu. Tah geus itu kumaha Bu ieu? Itu bener. Iya. Itu selama kurang pae terus kumaha Bu? Pakai perang-perang yang cerita maneh. Heeh. Pakai complong bener datang ya. Datang. Heeh. Nek lagi ka maneh. Terus Pikir pae bener. pae tah urang teh pae ieu. Tah geus urang pae kumaha Bu? Oke, kurang dicengcerikan maneh. Urang teh dituruban gitu. Itu rubah. Itu supaya utang lunas. Tapi ongkos beri nyalawat bener. Oke lah. Terus siapnya Tos. Tangke Beres. lamun si gober nanti
Kasaha. Ka urang. Eh, Urang nu pae. urang menyang ciri Mana kan? yang sering ka? Oke, siap. Oke. Oke ya. Ada mana ke mana? Hah? Ada ke mana? Urang. Mereka di heula urang. Ke mana? Nyumput Ya heula. mana ulah baka mangangkatan. Kayak urang lamun aja. Oh, yang ke mana? Yo, Mana anu nagi? ke mana? Urang anu nage, mana eueuh. Oh. Kesan urang nulungan urang. Aja beres. Terus ayeuna mah ieu maneh urang misalna complong datang nya maneh pae urang pae Urang ceri. maneh cerik Ke lamun si gober. datang maneh pae urang cerik Cerik. heeh beres lah Cocoknya? heeh cocok Carana gitu. pokona mah geus carana kitu Eh, pokona mah urang pae maneh cerik cerik. maneh pae urang cerik Urang cerik. heeh Mana cerik? Urang cerik. iya dong Mana pae? pae urang pae maneh cerik Pae ke mana cerik? Gitu. Urang aya perlu lah ya. maneh ke mana Cek ada tetangga tah. tetangga Bener. urang ciga tuh Mah enak naon mana? Ngebel. ngebel di mana pan sampai aing digadekeun Apa oh ya? Oh. Gorowokan ya. Tah, enak mana ka mana? Kadinya heula Mana ngoyo. tuh? Mana makan turun ka kebun tuh nya? Ayo. Pemajikan kuncinya di mana mah?